Sima aing sima mau bagian anu munggaran. Ye ilmu mangrupi ilmu warisan karuhun urang Sunda, mangrupi ilmu pangabaran atanapi ilmu kajayaan urang Sunda. Bismillahirrahmanirrahim. Dungkuk aing Ratu Galuh aling-aling Kanjeng Rasul, cahayana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sima aing sima maung, sima aing sima buhaya, maung punung datang tunduk, badak galak datang depak, orai laki datang numpi. Ari tungkul dia taluk, ari tangga dia nyembah, kasima ku pangawasa aing, nya aing satria ti Galuh Pakuan. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ilmu ieu mangrupi warisan ti Kerajaan Galuh Pakuan Ciamis, di mana didinya aya walungan Citanduy anu seueur buhayana. Raja Galuh Pakuan anu munggaran nyaeta Prabu Rayana Adimulya atanapi Prabu Permana Dikusuma, sok disebat oge Prabu Banjaran Sari. Sabanana anjeunna sepuh, anjeunna janten pertapa anu katelah ajar Padang atanapi ajar Sukaresi, anu inyana tiasa wacis weruh sadurung winara, ngalahirkeun mangrupi ramalan-ramalan Nusantara, Eyang Joyoboyo sareng Wangsit Siliwangi. Eyang Joyoboyo ti Kerajaan Kadiri, anjeunna pernah guguru ka Eyang Ajar Padang sareng Wangsit Siliwangi oge, ngarupikeun prasantina ramalan Ajar Padang anu diteraskeun ku Eyang Prabu Siliwangi Nilakendra. Sateatana Prabu Nilakendra sareng balad-baladna ngahiang, anjeunna nurunkeun Wangsit Siliwangi di daerah Tegal Buleud, Sukabumi. Tah sakitu para wargi acara Timbang Encep. Mohon salaku ahli waris sajarah Sunda, salam akhir zaman kasadayana. Urang antos kasumpinganana Ratu Adil, Imam Mahdi, Satria Piningit anu diramal ku Eyang Ajar Padang, Eyang Joyoboyo sareng Eyang Siliwangi. Salam kasadayana, sampurasunun urang Sunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.